Lain sok ruas itu ya pami mah naon jang? Ya perlu ya teh. Kalau perlu naon jang? Ruas lah abah mah. Inti nama pada yang nikahan mah ya kabit teh. Oh, yang nikah. Ya insya Allah, bapak ambil kan itu dah sok aya waktu jang nyuhunkeun waktu we samingguan mah pangintennya. Oh, Mun urus-urus ku KUA ka ditu tanggung jawab beres lah ujang mah. ya siap. Man beureun kudu saeutik oge syarat kanggo ieu pendataan jang. Oh, itu Nuhun. mah terus siap. Alhamdulillah. Terima kasih DP mah. Mohon. Atuh nuhun ya jang. Ya siap. Pokoknya ujang mah tadi mah beres we. Siap. Kumaha cek bapak lah. Wah, rame bareng Pak. Mohon. Saya mah PSW mah bareng gitu. Yang pokoknya usahakeun insyaallah. Turun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke bapak-bapak sama ibu-ibu, bagi bapak naik derajat tetap, maka sampai wanita, Di haturanan kasadayana. Alhamdulillah siap. siang, Ya kalau kasih nadi dia wae. langsung kita mah dia keluarga di dia, pada di mana Ya saya? biasalah di dia wae balik. Mohon mangga. Oh siap jam, tadi akan nikah teh. Siap. Tapi ya, puntennya pengantin istri itu aya. Kemana? Ayah di lebat. Rencana nih. Pengantin istri enggak kampanyun. Apa yang cari nih? Tawak pasti payunnya, bapak teh kadong kapan bapak amil, kakak UA, layan nyanak data. Lah bapak teh amanatan yuk ke Pak Amil. Waktu di payun teh Pak Amil ngasihan waktu samingon. Ya alhamdulillah dina dinten ieu teh dugi kana waktosna. Tadi teh ya Pak Amil teh aya wagelan saurna.
nya masrahkeun ka bapak. Rumawi bapak teh rada lami dan naroskeun ieu alamat Neng Wulan. Ya alhamdulillah ayeuna tepat dina waktosna. Ieu data parantos dicatet nya ku Pak Amil sama disalin di KUA karesan ayeuna da data mah parantos komplit pangintennya. Di ujang sareng Neng parantos aya di dieu. Ya ayeuna mah urang langsung wae kana akad pertikahan. Tos tiasa jang dina ikrol ijab kabulna. Bari depan heula henteu. Insyaallah teh. Ya siapnya ayeuna urang langsungkeun wae kumargi da waktos ayeuna parantos siang. Karesan itu da panginten si Neng teh tos teu ibu teu rama. Ieu teh rakana masrahkeun ka ngawalina ka bapak sakantenan. Ya insyaallah ku bapak demi kalancaranana ayeuna urang dilajengkeun wae kana ikrol ijab kabul. Dapat saksi parantos aya nya ti pihak panganten istri sareng pihak panganten pamegat oge walina panginten bapak kawakilan ke keluargana si Neng. Cumaga urang dilajeng wae nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jumat bapak nikahkeun anjeun ka Neng Wulan binti Tan kalayan mas kawin saperangkat alat dapur dibayar kontan. Abdi tarima nikah Neng Wulan. Hop, hicing hop. Dinya rek naon ka dieu? Iya, nah, itu nikahannya itu Neng Wulan. Jeung jeung ka Jumat teh rek nikah. Rek naon ka dieu? Maka Nikah. Tos tengah ganggu wae tuh abi tuh saya jodonan tos. Sana goreng ngaganggu Neng, tapi teh pasti kebon gitu. Ngali ieu rame-rame. Ya sakantenan we kan ini Pak sudah mereka hampura abdi teh. Kemarin kita seret kan Neng. Karena hukum lagi nepi ka muliangan itu. Hampura les ngaganggu. Turun juragan. rek iring hadir. Ya alhamdulillah meureun teh tos sadarnya. Anu urang sing doakeun. Jadi ulah naon teh eta deui mah jodoh mah lain manusia nya jangnya. Oyahna we. Ulah ngaganggu kapayun-payunannya. Ya urang dilajeng ye. Desa kanan parantos sadar cenah ieu. Tenang aja Pak. Sakantorna nyaksian di dieu nya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jumat bapak nikahkeun anjeun ka Neng Wulan binti Tan kalayan mas kawin saperangkat alat dapur dibayar kontan. Abdi tarima nikah Neng Wulan binti Tan kalayan mas kawin seperangkat alat dapur dibayar kontan. Sah teu? Ieu Neng surat kawin yang STNK ieu teh SIM. STNK teh surat tanda tamas bobogohan. Aisin surat izin mondok. Nya. Ya tampi. Ibu Pak Neng. Ada iman tuh Kurang jelas. tanda Ibu tangan. kan Neng. Kita dah iman dan tos tadi pan eta mah di dieu gitu tanda Neng tangan. itu kan tak. Katana we di tadi gitu di kamera. Pak we. Jang, kita tadi parantos janji siap pada rumah tangga anu 5 syarat ku anjeun kudu dipenuhi nya. Kahiji lamun geus mapan teh mah imahan sing pageuh nya. Pakaian sing serba utuh, barang dahar sing seubeuh, unggal peuting da ngeusah sing dikeureuyeuk. Sugan Neng Wulan buburu reuneuh. Eta nya amanatah eta nyocokan kana rumah tangga nya jang nya. Tak kitu ti Bapak mugi-mugi aranjeun sing panggih jeung kabagjaan salalamina. Amin. Sok katangan ta sungkem ka eta ka ibu Rama. Wing ngeureuyeuh saha sih? Tah ieu mah nya wayahna we. Juragan mah meureun nya neangan we deui anu sa eta anu sakaresep juragan ayeuna mah selain jodoh ka dieu mah kuring doakeun kitu nya. Sing sadar deui Nah, kasep. kiraku urang teh anu kasep kanu geulis, anu goreng kaput deui. Kahayang mah pan anu goreng we kanu geulis beuleuh nya jang nya. Nah, gitu, Tuh. Pak. Putra bibi sanes Hmm. jodona meureun sanes sing ujang nya jang. Da ieu tos aya jodona di dieu wayahna ujang sing sadar, sing kenging jodoh anu naon teh anu sae kitu lah. Anu nyaheun ka si ujang, wayahna ujang sing sabar. Da sanes jodona meureun jang hampura boh bibi, boh si Neng. Tos ayeuna mah jang kari milari ujang pi istrieun mangga sing jujur ka payun-payunna. Tadi hampura Neng ujang sok ujang ka mama.
Jang, ya, doakan ku mimihnya Jang. Sing bahagia rumah tangga anjeun, sing bertraut, sing panjang jodohna, panjang umurna, sing gede rezekinya. Mudah-mudahan Ujang ku bibi didoakeun da indung Bapak Ujang geus teu aya nya Jang. Bayang. Punten ya kasadayana nya sim kuring bade perluas Neng. Ya. Bade ngeureun ya Bapak mah. Ya. Ibu punten nya. Saya ngarep Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Ada apa pohonnya? Selamat ya Neng. Turun. Ada amplop pohon, Neng. Kurang buka penting. Gerin mah. Ah, kata main keningnya ke? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana simkuring buka ketebusan anu mangguping sawer budaya Sunda langkung ti payung simkuring dadak Jabar sihapunten boh milih janggil basana atana pingarahkeun kana manah sadaya sadayana atana pikiran pantas rena simkuring sanes ahlina kasusastraan Sunda ieu mah sakadar maksakeun eta-etang kaul ngedalkeun patinut ati kanu kagungan maksad atana pikamurang kali abdi anu tos laksana akad nikah. Atuh salajengna simkuring ngedalkeun ieu sawer sanes kujalaran di kuntung lampung atana pengaraos luhur tina sanes mangko egotan simkuring mah manawi aya bahan katampi eusina tiasa kapetik kanggo anu anjur kana kancah laki-lakinya. Mangga sadayana dilajengkeun kana sawer urang bisa makeun kana hidung sawer kita jadi. Nyusrukan warati karuhun uturang laca para wali nyambung ke balarinya ditinggal ngawaris kebudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda sawer asli rengsek hidung sawer payun ayeuna urang laksanakeun kana sawer pangkohean. Bismillah damel witan mugi Gusti nang tayungan Elis asep murindengan mugia keselamatan salamut nu pangantenan layak kagerangan sing biasa sesarengan sangkan jadi amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan biasa
Oh, baik. Kang, mana ngopi heula ya, Kang? Suami tulis mana ngopi heula. Kampung heula ya. Kok bisa kampung. Gampang. Kampung heula tah rupa heula. Hampir menjadi cincin heula. Kanaon? Ih, kemana? Habis. Tapi mah panas dia. Bukan naon teh haus, naon. Haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka penonton setia Marbot Rada Channel sampai ke akhir. Terus saksikan di channel ini video-video selanjutnya. Anu acan subrek lah subrek. Like, share. Komen. Oke, hatur nuhun.